senjata timbalan kunaon mana kalian waduh nah balik mana sadaya-daya kaula aya kejadian anu teu diharapkeun nama biu tiwas ama tiwas naon putra diancam pati ku uwa diancam pati lalu kaula nun sabab hakim geus netepkeun rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab nguningakeun ieu rahasia teh kaboker usaha uwa maneh comel sanes kaula nun aya anu sumping ka itu ka Curug Sewu saha nyaeta garwana paman Suyudana Banowati Ortu
diwartoskeun ti tek-tek dugi ka pengek dikawit dugi ka wekasan Bratayuda jadi antawis Panawasara Kurawa cilaka ama diancam putra oge pun kitu deui ama putra teh yakin ngawartoskeun yen surak ambal-ambalan ti tegak Kurukshetra teh tarik kadanguna ka itu anu gugur-guguran teh dibejakeun gua maneh jika kita dagang bubur ya atau ambekeun gitu-gitu mah gugur sadaya-daya kaula nun putra diancam pati kena waduh Raka Prabu daguan siap layar mur jauhan sadaya-daya gila ya nafsu gila-gila dasar wilujeng sumping nyok bro nabi-nabi nak mau kadang-kadang siap aing jalan syukur aing pada ngagugu teh kulantaran siap batara diajen baik kabatarana tapi geus kaboker kieu mah deuleu gerak-gerakeun kategaan bae karesna dipodaran bae baheula Prabu Susu ayeuna Prabu Katuran Pandawa jeung Kurawa dulur ayeuna aing jeung sia tukang tipu sia kek nipu naon Raka wah itu nipu naon jero nipu naon si goblok maksud lo belum eta ngomong mana si cakabara cakap atos ku kalau disebutkan dipayah aja anak nak baik kabina-bina nangas ya Raka Prabu biasa kau rasa sangem bisa pintar saya tenipu teh aing saya kalau duit itu budak nih geus sabaraha kali aing saya teh bohong teh mikir aja kayak nipu naon rumah saya kita melaksikan asam kain di dana palengan sumohon pikir gue siap jadi mual ya mual etanya mau jadi kunaon mah keur ditakai atuh nah selera uninga mau jadi make kersa goblok aing teh ngagugu teh kulantaran sia Batara geuning jadi Bratayuda teh malah geus pamungkasna sumuhun kaula tiasa sasangem sagede panuhun heula nafsu pilih mata kaduhum badan anu batal katempuhan ieu teh kaulah teh pangna kitu teh nyaah Kang jangan naon sia banyak yang nipu kieu yakin salira teh upami Bratayuda teh bakal mihak ka Kurawa bener
bener teh salah tah tidinya nah tega salira bakal jadi musuh jeung kaula dina waktuna peperihan atuh panawa jeung Kurawa piraku urang mah kudu kabawakeun antara nur jeung balaya kenapa saya kahiji kadua salira teh kagungan ieu pusaka anu kasebab nengalah penghancur masa bujang hingga Pandawa Kurawa ge bakal hancur lamun jadi keluarga atuh moal aya balitungan antara Pandawa jeung Kurawa apalagi teh kangge nangtukeun bener jeung adilna waktu balitungan tah kaula nyeuncara kitu teh bakal tingkunya akan jadi dulur nya akan jadi lancip ulah nepi ka nimulkeun dordar antara kaula sareng adilna paduhun akang sing emot teu kana sandinya ya denge atuh tanpa lain milu perang hayang nyaho atuh Bratayuda hayang nyasian atuh Bratayuda upami salira para yaksian Bratayuda ayeuna teh tuh tingali finish final antara si Yudana sareng Bima patutunggalan tuh keur dieu ya aduh kekuatan wina teuing saya tadi putih kain deh aduh kresna asa dilendeng aing jadi adi nya kaula makan kaula teu ridho lamun kaula kudu pasajeun salira panuhun eta kunipuna sia teh sarana kain teh salah jadi mau asik asa bila lagi ya mual atau pakai dita nah itu akan benar kita coba eta ngomong tanya siapa ini cari minggu si gereng si pagu mulai daing dua anak deh tidak main gada sok tulikan najan maneh geus beak dulur beraya aing ayahnya tenang aya anu berat samula aya anu ngajalankeun hukumna nyensang onaran wae kabina-bina teuing omah sidana cing murni maneh menang teh aya jelema nu teu murni hidung jelema na teh oh laras Kakang Semar siap ya naon itu teh euy ngan aing teu ngeunah hate we ai silaing teh nyaho kitu Bima deleges goprak tenggelan Bima mah kasih Yudana kana diseungsirikeun Bima digebuk sanga gerung sia alah geus kana duitan anu we geus kana duitan tarumpangan ditinggali aya nu nya si Yudana anu nya ka Bima aya nu nya ka Bang Sulaksana didoakeun bakal jelaskeun gede eta siapa ya dilawan masih si Yudana buah kuat si Bima naona tinggalikeun plastik kersah yang tumampara Bima ngajungka tetiasa nyaring deui nganukur empes-empesan panuju sia Yai Bima waras itu makanya jati-jati itu makanya waras oleh yang kemang cangkopi jaku cuma kemang cangkopi nyawa damang Yai anjir cepat diwai cepat tuh si Bima tuh saya kira berdamul kuat begitu nanti saya kuat gitu tenang ye
Bima tinggal coba bong gitu tuh kembang cangkok kerja kusuma kembang cangkok kerja wartamang ya dua anjir cari dulu itu si Bima yo aku atas juga belum awak nama waduh nyerang dulu kasih udana mundur sudana dah saya ngeplos saya dong langsung kalau nyampluk kalau tegang namru ceklat mana namru waras tuh jati-jati itu bakal diwaras oleh yang kemang coko yang musim kemang coko nyawa damai ya ini jam-jam doi iya kapan nih saya cakap terus mainan menang Panawa daya nah gitu biar mau yang kemang dekat baik kemang boleh kemang naon ya aing ya bukan kemang cakung ya kusuma licik siap licik nakal licik oh siap kerasa kau yang saya kerja tinggal sudah tunggu panuju siap nggak boleh ini wah sok saya sebut kemang deh sok siap kemang bawa dota ini masa kalian Kresna lantaran dibekem sanajan dina mana tapi tetap kaganggu ku kejadian monegi lajeng nyerat dina taneuh ku inung sampeanana kabina-bina teuing teh cicing iya tidak kesal aja tuan gua ngomong gua yang ngasih Allah nyebut kembang gua ini bila-bila teuing licik saya teh iya mana orang teteh sing sireumeuan Kang sireumeuan puas hantu oyab itu saya mah ditangkap teh oyab Kang iya supados rada eta nongtonna paling itu rayu tapi ulah jauh-jauh moal digali sia itu pakai kembang orang buat non eleh Kresna ngecepan ke Arjuna parantos surti anu temus kana manah Arjuna yen tilas cicing Kresna kedah disampurkeun Kakang Semar ieu nu aya rasa yen kaula kudu datang ka tilas nonton Kakang Batara sae atuh nuhun pot nah sampurkeun aya naon tilas ngadeg neraka Batara sae nah ya kamar cacing naon pot aya kamar cacing lah ya mana bapak mana ya dieu kumaha wae dulungannya nya doakeun ku bapak tuh ulah nepi ka cenah boborot kitu dulungannya era panawaya naon Kang tingali Kang memang aya kanyataanna tidak temu rasa kaula doh aya naon plan aya aksara naon itu yakin diserat ku sampeanana
hari juga abdi gambar cacing ya oh geuning ieu teh tulisan Kang seratan leres seratan naon anu pangluhurna mah wis ugane Bambang Puhune Bambang Sulaksana Puhune wis ugane Bambang Puhune singkiwa rada ningser singkiwa rada ebea Pak ka ulah kawas-kawas anu kudu ditepikeun ku kaula ka Kakang Bima ari hartina wis ugana teh geus waktuna tinggang puhu pingpingna ngan rada ngeser saeutik nya eta saluhureun luhurna saluhureun tuwurna cing atuh Kang kumaha cara nepikeunana nyanggakeun ka Kakang Semar oh sae tulungan Kang sarios abdi wes nuhun cepot tawala bantuan silaing dewek silaing cepot naon urang ka tengah lapangan urang ngaharewasan Juragan Bima teu meunang aya nu kaitu hayang ditewak lalawara teuing supaya ulah kate nyeueur ku jelema ieu jadi pangna abdi ditiup teh moal kate nyeueun ku jelema-jelema anu aya di dinya nu lalajo abdi ditiup sang sidawala heeh da bapak ku abdi nepi ka kitu-kitu gua katingalin kudu nagih maksudna tah ieu urang apa ke sajajar hewan hah kumaha dewek nu pangluhurna wis ugane sok apakeun ya abdi dawala dek sila itu kedua bapak mana naon teh wis ugane kedua Bambang Puhune singkiwa rada gingser nu mana nu babarinya eta we anu rada nyingsat ini mah lain rada nyingsat goblok rada ngingser dewek wis ugane Bambang Puhune singkiwa rada begang singkiwa rada ngingser dibanting siapa ini tong kemana karep ngomong rada begang nya sok apakeun cek dewek wis ugane Bambang Puhune sing balalageun hirup teh singkiwa rada ngingser sok singkiwa rada ngingser apa sok sing gancang sia dola uji ku aing wis ugane Bambang Puhune sing geura barane hirup teh Allahu Akbar coba lain sia teh belatnya lah aing ngapakeun geus kolot ampun kelenana singkiwa rada ngingser anu singkiwa teh geuning singkiwa rada ngingser sok
wis ugane bang puhune wis ugane bang puhune singki warna nangisar jawab lah apa wis ugane bang puhune singki warna jedowok ay kumaha tuh jatuh kayak bibing iya ayo mau ketinggalan sih tutur ke naik ayo siap bapak wisuganenya cek si lain naon bang puhune cek dewek naon cing bang bagian akah naon cing singki warna nangisar tak singki warna nangisar cek aing mah si lain lamun poho keur bejaan bae ayo belajar tolong deh hidup silana hidup Kurawa ya wis ugane gan tulung Gus setengah eling setengah luntir deknya masaha sate kurang ajar ayo udah siap belajar kagak bau aja kan wis udah siap aja wis ugane pulang wis ugane bambang puhune singki warna nangisar maksudnya belum wis ugane eta wis ugane ya tulikeun ja bang puhune ujang bang puhune bang wis ugane sing geura cager sing geura cager sing siringkeun sing kayo sing cireumeur lain eta naon sing cek aing naon sing kieu warna nangisar eta bisi siling poho keur bejang ku dewe bang sing kiwa ma eta radang ngising Tiga, si kiwa nges ngerti aing ya si kiwa ada ngijar ya nunggu ada ya kata syawani anjing jika dia nyoba ketinggalan
usaha iwati kuagan ya benar saya ketinggalan buat untuk kamu kuceta mau oh lalu tuh wah mau ketinggalan wah maju siapa yang mau bro Bima barang emut kena purwa daksina purwa marawiwitan daksina wakasan emut kaeyang nyata abiasa yen abiasa teh kapungkur kantos dileyak ku si Yudana jadi sapana abiasa ka si Yudana apesna si Yudana bakal dina puhu pingpingna emut kadinya Bima jangan datangi wah bener udang deh Bima anak ikang kamu tuh sakit jiwa kadira wah wah Milasya, modar, ampun, ampun, oh ya, hidup, 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 di pihak Kurawa sadayana pada ngahuleng ngaraga menang numutkeun carita dina pawayangan ieu si Yudana kengeng saminggu mah kegerungan dina palomeran aya nu malire kitu kaayaan nyaeta bakal disambung kana lalampahan Jaya Gangsira nyaeta aya Kurawa anu kabur Partomarmo jeung Aswatama anu kiwari teu acan kapenang kitu numutkeun carita nya wong becik bakal kaciri sanajan sagede siki sasawit bakal aya balitunganana nu mata kade jeung hati-hati oge bahwa dina teka, dina ucap, jeung dina lampah manusia mau bakal aya balitungan ya selamat tukanguan maksad sakulawargi Bapak Camat selamat pula warga besar Pemdana tingkat 2 Kabupaten Bekasi selamat satu masyarakat kecamatan ieu Cikarang selamat anu nonton selamat anu ditonton sakali selamat terselamat ieu lalampahan kurang cekapkeun deui ka dieu permios Lesti Solo pamitan sana ieu lalampahan kurang tuntas ku kemang tinetik sabar sari titip